ngopi ngarokok sabatang geus nunguan we aing nunguan salat subuh Orang balap motor ya. di mana Itu si aja aing. boga motor sia gitu Ini motor batur. Goblok atuh ngeten aya sia. Motoran maksudnya itu kehet. oh gaya anjing Nya ngabuburit dot. Hah? Ngabuburit kita sungut sia teh malik karya teh dot. Nah itu malikna sungut siana. da urang teh bau dot jelas lamun Sia teh bau dot. baik naon ai mah gunana mah kerja kudu babalapan Nya bari ngabuburit teh nunggu waktu burit. kang buat betul sahana pun astana Ah, kemarin mak. oh eta tiara Kalau basreng bulan itu pan di rumah aja cenah. tarawih moal mah aing ngoroream tarawih di imah we awadul imah masih sol masih terni Sidik bau mah kitu ngaranna kitu bau. Waalaikumsalam Cerika bener marane paruasa jangan lupa ngabuburit bari nonton urang jangan lupa yang belum masak sok buru-buru masak ari ngejo mah kan gampang tial kana Magicom colokeun engke mah deungeus sangguna mah engke we cukup jam setengah genep ge barudak That's right. anak kan haneut dengan kejo mah Tapi sebenarnya di Bandung, Virgo. Raya Raka, aing teh kemar. kata-kata untuk hari ini perdalamilah ilmu kebatinan Raya Raka iya Pikramsah di tap-tap digeser-geser lagi masih kena nilainya buka puasa masih kena jam setengah genap kurang 10 buka tehnya Wah, jauh kiri masih bukan penting sia. Bandungna di mana teh Bandungna di Cililin Mana emang kali sering aya pasar malam? pasar malam di mana goblok Si Isan Maya cenah. iraha pan aing tadi jeung sih kadinya Kelap ngoro gawe. oh apa eueuh naon aning Aduh. Cililina sebelum pasar warung awi aya meureun maksudna naon sungut aman teh asa ngilu ningali lagi anya aman atuh si teh mat Wow. Cikiban. jiban geus meuli naon uji aya pasar malam emang eueuh nya jinya Ban. teh baong Masih naon, Ban? puasa mana ji puasa Aya pasar malam nih di lapang ngoro gawe. eueuh nya jinya Nah, si pasar malam Indonesia teu kuat teu bisa nahan siri ku naon mah ya dejo piana mana kapan wae piana Piana mana rek? Mari baju lebaran mon. sia bongke naos meuli mobil ala paret mana piana somong mana piana Mobil si Piana. heh meuli si piana meuli al paret mana piana warna bodas urang ge nyaho Ade wae mana Piana kalau bawa amat duit mon. oh ai mana sabaraha meuli al paret piana yang nanya Mana meuli? meuli mana jeung salakina Alparat. Alparat anu mau bukan di kieu digorolongkeun ka Oh, mana meuli Alparat? Mana naon? beda jeung Alparat anu sia Ah, kemaya ya kaki. lain ulah ganeng urang mah ikut berbahagia we piana Piana, aya meureun. entos si Timaska teu jadi Aya meureun Piana. Mah bisa masang ku setrum teu? Hah? kusen bisa Bisa. oh berarti tuh mana ke lebaran teh berenang boga mobil anyar beren piana Warna naon cewek? warna bodas urang tieulan nempo si piana warna bodas Oh. etana mobilna selamat we nya urang mah ngilu atoh awas ka tubruk motor bejer di tap-tap digeser-geser lagi sembari nungguan waktunya halo Bang J kemana wae Nah, terjadi mah cenah. Untung teka tubruk. boga duit sih euy untung teka tubruk mah pangmasangkeun asbes di mana Jami puasa tuh. tuh Salah apa kakarekeun nicak lebaran kakarekeun nicak waktu nanyakeun lebaran goblok. woi mani mutiara Leheng bahasa mun umur saya teh ka lebaran. can nepi ka magrib aja nih mani mutiara jangan lupanya anu ada pesan kue-kue kering silakan ke orangnya pesannya silakan PO dari sekarang karena PO ditutup 2 minggu sebelum lebaran. That's right, Frida. Naon batok mie teh sapa saya? Batok Dengar si aing. goblok. Ya batuk mie naon? Di tap-tap digeser-geser deui ah. Aduh aing ya jalur sama tuh aing ai. Lama yang pelangan terus tapi mau ingin teh yang muluk-muluk mau ente muluk-muluk urang mah kayang ieu mah kayang aing.
Urang mah lain hayang daging sapi do tengah bayangkeun. Urang mulai ke ayeuna maksud ayeuna kan lebaran goblok. Lebaran. Ada Asia aning lebaran na geus sia dilak. Heula. Asia yang mau daging sapi. Batu teh. Daerah teh yang beli daging sapi. Pernah mana dia ngomongnya daging Lain sapi. teh muluk-muluk ke daging sapi oke gitu. Ayam. Nya nah, lebaran na geus sia jauh kene. Dah datang ngomong Mikiran kena daging. lain masalah gitu urang mah teu muluk-muluk dina rek puasa lebaran oke gitu. Ada orang-orang itu muluk-muluk. Urang mah teu mikiran kahakanan. Urang mah kumaha carana supaya urang supaya ngabul ngabul. mikiran hakaneun. Eta kon aya bos. Dan aya bos kain goblok sungut sia bau. Dot. Urang mah geus nang wae dot. Urang mah kumur-kumur wae salah Ada urang kumu galas. Mana ningali? Ih, Lain mana? kada ka kamar mah hareup mandi sia jik bawa eta na. Meneueuh anjir. Di mana mana? Mantap. Oh, memang Ibran puasa tuh Ibran. Mah teu boga listerin dari mana? Bistin mulai nuat batuk. Listerin budaknya. Sekat siji. Kawin jeung saha ieu mah nih? Aing tuh bisa ngawangkong teh euy. Tos kawin teh pada aing teh geus kolot. Teh barak, aing teh geus buka icu-icu geus genep sia teh. Heeh. Cinggelut, cinggelut. Cek, tos ngarajo cat Geus, tapi kita. Alhamdulillah. Suka bumi hadir, iya jangan lupa silakan di tap-tap digeser-geser lagi marasak naon hei. Mana rokok dina kulkas cenah? Ah ya setedan. Aing lapar sih aing teh santia. Biasa wae cuma deulus doang. Tadi urang Saum. tadi kieu teh kasih sani pada kecap. Hanya heueuh atuh bosan mun dianyukan wae mari sia kehet. Beung basa sapoe 20 dibayar ieu sia manganyuk teh anjir pleng. Ya heuy tak geura kenaon. Sarua kacamata teh cenah mungeun atuh da ieu mah aing mah kacamata minari mani. Walking euy. Padahal yang kocap leuwih teu kocap ge loba. Untuk sabian naon mah aing geus perang lah. Ya miss you. Batal mah ngagibah tara ngagibah. Nah iraha Batal aya puasa ngagosi barewosan mah urang mah arewosan teh ngomongkeun masalah engke buka puasa. lain ngawangkongkeun batur ke heulaanan. Kembar ya teh yes, is a twin. Introducing my name is Rada Amalia and this is my sister is the Rida Solihat. Dan selain nanda teh orang paling hayu. Why they talking about? I don't know Widi because maybe I'm warang of the hengong, maybe absolutely the ration of the all of the conjuring. Bulan puasa ya nama rada karasa euy keur mambaran rada beuki ngelotan jadi abake tekaupnya. Da, tekaop kaanginan. I want the sound of the bread in the broad, so nothing of the including. Tekaur keanginan, tekaur ulin-ulin jalan kawas kadang oke mata asup angin. Hai. Siapa udah kuaisol? This the takokak and the tukuk and the cucumber is the nothing of the food of the vegetable. That's You right. you can see the food of the garden in the all of the everyday. Bulan puasa ini banyak sekali kendalanya barudak kayak jina aing ngamu-ngamu bau kolak goblok. Usaha lu ngagoreng jengkol itu. Aduh kurang ngajar si tadi gitu ingat goreng jengkol. Bolong nih. Pas sungit ieu melongkor. Aing geus budaya upayakeun ka wangkong ge aning aing. Yes, everyday. Di geura buka puasa mangke beberes teh. Juri geuleuy. Acan adat-adat acan ini jam 5 ge kurang kene 6 menit. Orang-orang abi ceu heueuh. Siteh. Yes, Gilang. Saya itu I'm from to the warung Awi nya. Saya awa itu tong tarik-tarik itu biasa bae pas kita. Buka gimana? Engke buka puasa mah teh jam setengah deui. Di aing adzan maghrib teh jam 6 leuwih 20 menit. Sekitar sejam setengah deui. Gelo asli. Ada ente ayeuna teh jam 9 leuwih paling leuwih 4 menit 5 menit. Macam ada 18 menit jauh. Buat kamar iki jam 6 lebih 18 menit tuh. Dot pakai jeung per aing teh ningali waktu kamari teh. Ada urang geus luan empo. Dot. So, Ada ente dot jam 6 leuwih 8 menit atau leuwih 6 menit. oh nya atuh paduli teh geus leuwih sakumaha ge dak kudu ngotot. Anjing. Ya budaknya. Saya izin kalau sok budak. Ari ayeuna ajan jam Bener sabaraha? paduli teh geus ada jam sabaraha ge nya Jam geus nya. leuwih 6 menitnya Bari kemarin. ada masalah jam geus coba kudu jadi pas ya. Jam kudu leuwih 4 ke. Jam kedua geus teu. Tuh bener cek saya teh jam 18.08. Deuleu ku sia. Nya kira geus teh beda hitungan.
Nana mal matak na naon na rin Lila teh jam 18.25 kos tuh gelo. Oh nyatu kan baik ke aku maprak na we. Udah mau darah sih. Sudah 18 20 cenanya. Taruhan ke budak. Supaya di screenshotkeun. Jam genep leuwih sabaraha gitu nya. Jam 18 nya. Kos gitu we. Mah ya karit pokok namanya kumaha eta na baudaknya kumaha daerahna. Aya anu jam genep Jam genep jam 18.08. Heeh. Temenang da temenang ieu mah. Kumaha prakna baudak nu penting mah nanti kita berbuka puasa saja nya. Enggeus aing mah geus masak. What is the gorengan on the tempe? Urang mah skejo geus siap. Naon-naon sok buah geus siap, naon deui barudak. Tinggal nungguan waktu doang sia teh. Mah tos ngolok urang tara ngolok. Aing teh bagi kolak kecuali sop buah heueuh. Masak naon mah acan. Salam Ramadan juga arajak. Urang mah kejo, pasakan kabeh geus aya, daging geus aya, barudak anu kamari tinggal geus meunang ngahanutkeun. Halo orang Malaysia, Kak Malaysia. Orang Malaysia. Tripol sangat. Iya. Kamu asli orang Malaysia? Itu Pan bieu ngawangkeunna Malaysia, goblok. Oh, sugan we lain asli Malaysia tapi diam di Malaysia. Lobana orang Malaysia, Dot. Introducing ya, I'm from Indonesia. Today, insyaallah, I'm puasa. And how about you in the Malaysia? I have one friend, she's doctor, Kak Malaysia. Oh, si eta kumaha kabarna? Jeung urang bae Oh, nanti dia macam itulah habis lebaran Eid, dia mau datang lah ke Indonesia. Yes. Oh sehari ini saya puas today, I'm fasting, you know. Yes. Today I'm puasa, you know. Nya, Tete di warungnya, di warung kurang mah tadi ge di dieu. Yuk kakak Ya, wis olahraga. insyaallah of course. Orang ka dieu mah nih. Alhamdulillah yes. Aya es goyobot di dinya loba tuh dagangan nu jualan loba. Waalaikumsalam non. Sabaraha pasang hebel mah pasang hebel murah cuma 100.000. Bau sungut tuh nya wayana tuh wajar bau sungut ge. Kulantaran naon kulantaran urang kan teu barang dahar. Teh kalapung sih insyaallah. Oh yuk. Janji nasabah boleh tapi di 200 keneula tep-tep nanya. Sok di 200 kali keneula. Pasang di mana cenah naon? Di ditu aing di Lemang. Teteh orang warung awi dasar. Selamat berpuasa bagi muslim pelanggan setia Oyo cenah anjing. Waduh, Oyo Mania memang the best. You only food and only food of the Indonesia. Memang kau sangat bagus sekali kok. Iya. Kenapa kau baru nampak hari ini? Coba ke puasa preweh lah tuh kau Oyo kehead. Ini Oh, Oyo Mania di mana? Wadi. Wania. Oyo Mania di mana? Kakarang adengnya Oyo Mania. Nah aja do, jadi nama lo baru ngomong Oyo, urutan urang. Gerah nyieun bala-bala. Bala-bala tuh kudu nyieun. Muli wae we. Nyieun mah enak urang kudu meuli tarigu. Kudu meuli engkol, kudu meuli wortel, acan minyakna. Meuli wae gocengeun bala-bala babarudak. Meuli aing hororea. Tahakan penting henteu. Buat urang mah tak cek aja aing teh kita kisah digoreng do, dan naon. Ngagorengna saharita kesak kaharita nungkul. Naon ari sia? Kesaharita nungkul sih aku. Kasaan werek meuli bala-bala. Urang mah dengan kejo loba di mah. Cek tak kalebok ieu mah nih. Urang mah dan putih mah urang mah aya rokok jeung kopi. Teteh abi oge si jame ada. Oh dekat atuh mi. Bukan Budak sabaraha mah budak aing 2 incu we aya ngedalapan. Unda kada masak cai panas acan. Udutkeun alo idatul meuli gorengan teu mah. Acan aing can meuli gorengan. Aya anting mah aing. Kemana wae mai? Anjir. Aya anting kok cikene bieu kana motor. Mama aing cager. Cenah lapar cenah. Tadi genep cenah naon? Selamat menjalankan ibadah puasa juga Cek Yeni. Di mana ibu-ibu ieu teh ti palide Cek Asdi, udutna merek not Magenum. Wah, piraku. Garulis ieu ocu. Mangsa urang ningang salah. Oh si. How to pass this time mah? Cenah this time Maybe about si keklok maybe. Nah, Maka dia kata galaga. Ayo lain nanya gitu Naon cenah? Pertama puasa ieu kumaha mah cenah goblok. Oh nya kieu we. Nanya ke nya batur ge nya honena jam 5. Kieu we nyi lapar henteu haus henteu. Sedang we cuma neuleus doang. Can you spill your lipstick? Oh, my lipstick is the maybe my Maybelline. The number of the 5 to the 0.
Eta dihanap teko lain lah, gagabah teko wae dan. Sembarangan teko Sahur. sia mah. My life, my lead is the Purbasari the name. It's very cheap, not very expensive. You can buy in the any toko. Waalaikumsalam Cik Tati. Mm-mm. My lipstick is the merek of the Maybelline. The number about the 0 and the 5. I'm usually buy to the market of the Bandung Barat. So if I cannot, I want of the night. This is you can see up the eye my lip, okay? Masak ce lapar mah geus aing masak mah. Di Belanda ke mana? Ngudu teh nyai, ngudu datung teh pas ke bukanya. Susu ciduk. Maya teh hidup saya teh Prabu. Tapi dah saya tekan sekarang wanyi itu. Mah persib mah iraha. Thank you, your lipstick is good, ma. Thank you. Oh, thank you. Welcome, time shot. Wajib naon bahasa ada Inggrisna cenah Oh, Dedi. bahasa Inggrisnya sih wajibnya wajib we. Oh, bahasa Orang mana orang Cililin. Sajir hadi heeh. Waalaikumsalam Elis. Wangi. Naon? Naon kaina teh? Malam ini mah bakal menang moal mah menang naon? Siapa kedagang heueuh? Masa Siapa? ilang ke magrib belas. Ah, atuh da maka rasain lagi. Barane nya bisa anu mung juan jieun kolak. Ala Tanita. Aya anu mung nyieun sop buah. Bisa meuli di dieu babraknya 8.000 per bungkus. Isi opal. Mana leuh? Gimana deket mah bebel. Suka ada Mana deket. nu urang Marangawi. Waalaikumsalam Cehera. Yang Raja Pangung Citalam hoyong meuli ka dieu. Sok orang warung Abi, orang Raja Bangung, Pasir Panjang, orang Dengkeng, Citalam, Cijenuk yang mau beli silakan ke sini. Sarang we odang. Belah mana ieu hambalo atuh di eta anu hareupeun Pak deket mata. Malalah hong. Hong, malahong, si malahong, si malahong, hong, hong, hong. Hong, ayo hong, hong. Menang. Eleh, anu menang Persibaya, kilo hiji. Oke. Mungkin dot. Buktikan saja nanti ya guys ya. Ini menurut penerawangan Janita. Oh, eta si Bunda Anita. Nu bener mah iraha teuing aing salah, manya ku aing kudu dijadian deui. Heeh. Naon Naon Herado rek, Hayati? diulangi deui. Rek, Salah dot da moal mungkin teu meunang. kayaknya eunya urang-urang ulang-ulangi deui tuh nya bisa aing pada nyarekan Orang ya. goblok, ari Sok siap atunya. kembali oge sia 2-0. Sok. Jeung Persija teh. Nya. Oh, malah Ini nanya sia ka hong. kaki jabat dot. Si malah hong, si malah hong 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 hong. Oh, malah hong si malah hong hong hong. Hong 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 hong. Hong, eleh. Kemarin ge 2-0 neuti Persija teh sia ka. Kan, siapa tahu kan kebalikannya nah nyebadaknya. Yang jelas mah di antara dua eta aya anu bakal eleh. Anu elehna walau-walam teuing saha-sahana. Coba Yang jelas mah rek aya anu eleh salah saji. Ai dot geus tunanya na gitu. Sudah edan. Geus mah bisa di Ai geus lulus. geus pisan kakuatan aing euy ah. Wah, nya teh Bunda Ratu. Jam salapan di lapang polisi ya. Rek naon? Paling ngawek-wek. Kiraha? Saja lumayan. Oh nya hayu urang mah hayu wae, oke wae. Tapi orang udah tahu lah. Terus masak sana sudah atuh Mang Dipo sareng we Waalaikumsalam podohon. Tahun mah geura neangan takjil teu aing haroream. Takjil mah da geus aya tuh geus boga. Guys, atuh naon deui aing mah. Urang mah tinggal ngagoreng sosis doang sudah we. Sok-sok di 100 kakeun heula tep-tepna. Puasa tuh. Cerita ya paruasa itu mah magra nyangu acet geus nyangu mah. Hayang tetanggaan jeung anu kieu rame meureun insyaallah buka tetangga jiga aing mah budak sate moal loba nguluwut moal. Ku aing pasti dihibur moal poe. Da sejatina berterima dengan kami berdua mah insyaallah kami akan selalu memberikan hiburan kepada kalian semua. That's right. Bunda naon Bunda Ratu? Oh hayu. Orek bebesaran jeung urang. Gering buka kolot teh atunya boga si Iqbal. Si geus nu burung. Sia boga kolot teh. Da aing juga kene. Goblok. Cing aing ke lewat teh wangko aing geus. Janita duh anjir euy. Pojit aing geus aura-aura. Sama bikin cilok mana ngenta. Asana tuning euy. Oce beda tahun itu duluran beda lumayan aya 8 tahun balik. Di tep digeser lagi. Ya pakai yang lain sampai eta. Dewe kan tuh ya. Oh ayo today alhamdulillah yang jadi I'm good and about you. Pemisan morning sudah ya lo Asia dok manglebokna kehet.
Manisan muning teh. Aing setua kaya. Aduh aing. Lempangan kuna gedot. Nggak bisa ngawangkong aing teh teh. Udah ratu. Kunaon? Pin nya Kang Dani. Ma, teu bantuan opal. Teu siapa mau kali hadap ya. Atuh da mah kudu dibantuan pira tidak gangsak itu saja ya. Ada saat. Presisan teh beuki jeung bantuan aing. Aya si Roma tinggal ngasupkeun kena plastik sudah. Pados menang ngaracik eta teh. Eta Kumaha mah teh Siska Kang Dani? Kari melastik unggul itu mah semunang ngaracik ka bae oge. Gak kerasa buka jam 1 lagi barusan pulang dari Nasbat jam 5 aja alhamdulillah Oh itu. nya tutuy moal karasa waktu mah. Iya memang. Ayeuna geus jam 17.13. Oh, sebentar lagi juga setengah 6. Heeh. Nanti jam 6.